Padahal aya ieu daging nu sae bari asak, bari disamaraan kantun nuang, tapi ieu golongan teh kalkah milih nate kana daging anu buruk, bilatungan bari bau, dituangan we kitu tah. Saha eta teh golongan umat anjeun ketika hirup di alam dunia. Nah, boga anu halal, boga pamajikan anu halal, boga salaki anu halal, tapi kalakah ngecer. Kodok weh burahol lol mangga atuh aki. Kitu jeung kitu we kalakuan teh. Hei Muhammad, bahwa eta teh adalah aya mobil ngaliwat. Mangga wilujeng. Kompak heula araya bu ieu teh. Bu aya bu, buaya. Oh, ngiringan heula. Anu palih dia anu payeunan bumi suantena kaluarkeun nya, nu tarik sorana didoakeun cing laloba duitna. Mangga ngalangkung. Bilih bade ninggal heula mobil mangga. Wilujeng salamet hatur nuhun. Tinggali we terus nepi ka ditu ce. Biarin aku mah sudah biasa dicuekin. Atos ninggalna. Tah can para sok paratkeun ce, teu parat mah teu ngeunah. Euceuk ge jeung si bapa lamun teu parat mah tara ngeunah laras apa? Heueuh tuangna, barang tuangna lain ka mana wae pikiranna teh. Ibu-ibu nu payunan bumi kaluarkeun suantena bapak-bapak nu di palih tengah oge ibu-ibu nu pareunun toko kaluarkeun suantena supados henteu tunduk supados henteu tiris urang ngamunajat ka Allah Subhanahu wa taala nyuhkeun barokah ngalangkungan doa anu biasa didawamkeun dina sasi Rajab. Mugi aku berkah doa berjamaah urang sadayana cing ditambih-tambih barokah ku Allah Subhanahu wa taala. Dijembarkeun rezekina, dijauhkeun tina balaina oge dipaparin ku Allah Subhanahu wa taala. Naon rupi hal pamaksadanana cita-cita masing tina kanan aya dina ijabahna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Amin ya Allah ya rabbal. So. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana وبلغنا رمضان وحصل مقاصي. Urang takolan, siap ibu di takolan? Mana tuh kadi? Semangat sadayana. Urang bari sholawatan heula. Nah, Hasim Guring mengawali perjumpaan ini dengan membaca sholawat karena bu luar biasa Pak fadilah daripada membaca sholawat. Aya pidawuh junjunan nguningakeun man shalla alaika min ummatika sholatan sahajalma ti umat Kangjeng Nabi anu ngaos sholawat ka junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana hiji sholawat kataballahu asra hasanatin maka Allah nyatetkeun ka eta si jalma kana 10 pirang-pirang kasayan. Alhamdulillah. Wa maha anhu asra sayyiatin jeung Allah bakal ngalebur ngahapus kana 10 pirang-pirang kaawonan wa rafa asra darajatin jeung Allah bakal ngangkatkeun 10 mangga wilujeng. Atuh da loba gangguan wae aya ngaji di jalan teh. Aya ibu-ibu ngaliwat liuk kabeh. Aya mobil liuk kabeh ka dieu. Terus Allah bakal ucing tuh. Jeung Allah bakal ngangkat kana 10 pirang-pirang darajat pikeun umat Kangjeng Nabi anu ngaos sholawat ka Kangjeng Nabi sabaraha kali tadi teh? Geus poho deui. Can ge 5 menit tos taruang teh acan ieu teh. Pantesan atuh teraskeun ieu teh teraskeun. Teraskeun ieu teh teraskeun. Siap dugi ka tabuh 12, tabuh 1, tabuh 2, tabuh 3. Tepuk tangan heula atuh kalau jamaah yang masih bertahan. Berarti di dieu mah sadayana tukang ngawadul, ngaos. Punya ngaos sampai ka subuh. Allahumma barik
لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا. Lebih kencang lagi. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا. Angkat pandanganna. Mugi Gusti ngaberkahkeun dina Rajab sareng Sa'ban. Mugi Gusti ngadugikeun yuswa abdi sadayana kana sasi Ramadan oge bakti kamantana. Mugi Gusti ngahasilkeun maksad abdi sadayana. Allahumma ya Allah berkahkeun abdi sadaya ya Allah dina wengi anu sae ieu ya Allah jantenkeun wengian ijabah kanggo abdi sadayana ya Allah. Salawat salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibi. Tanpa musik salawat. Salatullah sadayana. Salatullah salamullah ala yasin. Ibu gaduh panangan, bapak gaduh panangan. Sok nu gaduh panangan angkat pananganna. Nu gaduh wios nu teu gaduh mah teu kadang repot. Kaluhurkeun pananganna sok. Supados itu. Kaluhurkeun kalau cing luhur. Anu bau kelek hanapan ini sekedap. Bilih anu gigireun pingsan kaluhurkeun. Kaluhurkeun. Nu di payunan bumi kaluhurkeun. Kaluhurkeun sadayana. Lambaikan semuanya biar tidak ngantuk. Salatullah salamullah ala toha. Masya Allah. Yang semangat semuanya. Allah salamullah ala yasin habib Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika habibi Ahmad ya habibi habibi sambil salawat habibi salam habibi salam alaika habibi. Keprokeun pananganna ya aunal gharibi jawab salam amnun wa salam suaranya ya aunal gharibi jawab amnun wa salam suaranya ajinukan islamu salam alaika jawab ha semuanya ha 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 sekali lagi suaranya mana ha ha
Masya Allah. Hamdun wa salamun ya aula al-gharibi hamdun wa salamun adilukal islamu. Salam tanpa musik suaranya Ahmad ya Habib. Keproken pandanganna kepada setiris. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Tak kieu pamaman ari ngaji jeung TK teh. Apa teh ibu TK naon? Ulan ari budak mah TK teh disebut nate taman kanak-kanak ece jeung bapa mah disebut teh taman kadaluarsa. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Alhamdulillah wa syukru ala jami'i ni'amillah. Muji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala. Urang sadayana dina ieu waktos masih kena dipaparin yuswa ku Allah tiasa kempel ngariung patepung lawung pamprok jonghok patepang wajah dina haflah nu insyaallah mubarakah. Dina raraga urang ngagungkeun kanu payus diagungkeun ngamuliakeun nu pantes dimuliakeun kana sasi anu diagungkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala nyatana sasi bantuannya ceunya sasi Rajab, di mana dina sasi Rajab aya peristiwa anu agung diisrokeun sareng dimi'rajkeun na junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu diprakarsai ku keluarga besar Bapak Haji Maman miwah bojona ku anjeun anu diduwuh ku nu janten sepuhna. Muga-muga riungan urang sadayana dina wengi ayeuna masing janten sabab lungsurna rahmat oge magfirah ti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Mau kemana aura kasih? Oh, mau pipisnya. Ade tong hilap ombehnya. Oh jajan heula. Da gitu si urang mah kalau ketemu sama Ridwan Kamil pengennya teh jajan we si eta mah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Salawat miwa salamna mugia salamina tetap dicurah limpahkeun ka junjunan urang sadayana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tehilap ka para keluargina ka para sahabatna dugi ka urang sadayana selaku umatna nu masih kene turut tumutur kana ajaran mantena. Moga-moga urang sadayana masing kakele kasangke karawuh kapangku dipangku diangkeun janten umat mantena nu ngengkeun syafaatna jaga di poe kiamah. Amin ya Allah ya rabbal. Alhamdulillah wa syukru ala jami'i ni'amillah. Duka ieu teh kalarasan duka takdir ti Allah subhanahu wa ta'ala. Nami ngadongeng sakedap sareng Pak Sohibul Bait. Ya, alhamdulillah simkuring tiasa hadir di ieu patempatan berkat wasilah panggulumna Sohibul Bait kalangkungan janten pun lanceuk Kang Edi tiasa hadir deui ka orang kulan bantuan atau ka urang desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara. Oh Indonesia ieu teh. Indonesia bagian mana itu nya? Barat. Alhamdulillah. Ti payun waktos Neng Ririn tunangan abdi anu nyarenkeun teh sareng pangaosanana. Teras nikah satacan ustadnana ku abdi heula. Ayeuna Neng Ririn gaduh murang kali. Alhamdulillah diisi deui ku pribados. Alhamdulillah ieu teh duka takdir duka kalarasan tapi ieu teh yakin hakikatna takdir ti Allah subhanahu wa ta'ala sehingga simkuring muji syukur tiasa silaturahmi deui wabil khusus ka keluarga besar Sohibul Bait umumna ka urang karya mukti. Mudah-mudahan ku berkah silaturahmi patepangna urang zadayana ting sesuai kana pidawuh junjunan man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa ayun sa'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Sahajal manu hayang jembar rezeki panjang yuswa cing daek silaturahmi yakin berkah silaturahmi bakal dilobakeun dulur cenah naon kana duit atuh. Yakin geus loba dulur pasti loba doa. Ai kieu mah doa ece. Nu mawi atuh sugan we simkuring ka dieu oge wih nyanak amal ibadah ti Gusti
mitnah karege diuk jeung amplop teu beuki abdi mah demi Allah ce demi kakiwari abdi mah teu resep kana amplop sok dipikeun amplop nama Allahumma shalli wa sallim wa barik Allahumma shalli wa sallim wa barik naon wae judulna ce ieu mah urang geredegeun wae nya supados ngajina singkat padat malakat uih nyanak ilmu anu man nah kana berkat tadi amplop ayeuna kana berkat kieu tah ngaji jeung ibu-ibu teh Pak pikiranna teh kana duit Allahumma shalli wa sallim wa barik naon wae bentuk judul nama eusi nama pangaosan Pak Bu eusi nama pangaosan sok urang tataan pangaosan dina bulan Rajab judulna Rajaban tah kitu. Pangaosan dina bulan Rajab judulna naon wae judulna eusi nama pangaosan. Pangaosan dina bulan Rajab judulna Rajaban. Pangaosan dina bulan Mulud judulna Muludan. Pangaosan dina Muharram judulna Muharraman. Pangaosan dina bulan Sawal judulna halal bihalal. Nya tariknya salah. Nya nyahoanan wae atuh maneh. Kita tanya heula atuh lain nyahoanan wae. Nya tariknya salah. Amak-amak kunaon sih aja teh ka abdi. Karege datang abdi teh. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Eusi nama pangaosan. Pangaosan teh adalah harga, Bu. Tina pangaos. Pangaos teh adalah pangajian, pangajian teh tina pangajian, hartos teh harga jadi jalmi nu ngayakeun pangaosan jeung nu hadir dina pangaosan adalah jalmi-jalmi anu berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalebet urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sareng hadirna urang calikna dina pangaosan adalah salah satu bentuk taubat urang ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab punten Pak dina wengi ayeuna Allah ngutus hiji malaikat anu mana eta malaikat diutus ku Allah Subhanahu wa taala pikeun datang ka karya mukti. Hadir dina wengi ayeuna kakarya mukti ditugaskeun ku Gusti Allah eta malaikat ditugaskeun kanggo nyabutan jalmi-jalmi anu hadir dina pangaosan wengi ayeuna. Di mana cenah Ustad? Nyabutanana min unukiha tina pundukna ti dieu teh Pak. Jadi tong heran ketika dina pangajian loba anu pararotong beheungna. Berarti nandakeun eta teh nuju nunutan. Cabutan itu. Saatosna eta dicabutan dosa-dosa urang teh ya Bu. Dicana ku malaikat anu ditugaskeun ku Gusti Allah teh ya, disetorkeun ka Gusti Allah. Ya Allah, ieu dosa-dosa orang karyang mukti anu basa malam minggu keur pangaosan di Pak Haji Maman. Kumaha walar Gusti Allah malaikat eta dosa-dosa urang karya mukti anu sakitu lobana bikeun tuh ka gunung. Eta angkat malaikat Bu ka gunung ya dipasikeun ka gunung. Kumaha walaran gunung? Punten malaikat teu hayang teuing kami narima dosa-dosa orang karya mukti anu sakitu lobana. Teras malaikat uih deui ka Gusti Allah, ya Allah geningan gunung teh nolak karena dosa-dosa orang karya mukti teh. Coba ayeuna mah cenah bikeun ka laut. Dipasikeun ka laut malaikat Bu. Kumaha wara laut? Punten malaikat teu hayang teuing kami kudu narima dosa-dosa urang karya mukti anu sakitu lobana. Bingung ta malaikat, ka laut ditolak, ka gunung ditolak. Gitu. Cobaan itu ke tukang ojek. Boro-boro ayeuna mawa penumpang anu gemoy oge geus berat. Ayeuna kudu mawa dosa orang karya mukti. Bingung tah Bu malaikat teh. Kumaha tuh Gusti cenah ieu teh ieu nolak itu nolak ieu embung kumaha? Kieu we ayeuna mah bikeun ka orang karya mukti
anu basa harita pengajian can beres geus balik ti heula. Si Ucu rek balik terjadi jadi emok deui Pak. Tadi nama rek balik kan ku pamrisian gitu emok deui. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Itu bentuk taubat ka Gusti Allah. Da urang teh rumaos seueur dosa. Ku hadirna, ku calikna, cangkeulna urang tunduhna urang mudah-mudahan cing janten kiparat dosa ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabab naon jauh jungjunan nguningakeun manin taqala sok ngiringan manin taqala liya ta'allamal ilma gufirolahu qabla ayah tua hartosna ngiringan hartosna naon teuing naon ka abdi manin taqala liya ta'alim lamal ilma gufirolahu qabla ayah tua pihartoseunana lamun ceuk urang karya mukti makieu bu sok ngiringan saha-saha jalma anu lempang erek ngaji mangka dihampura samemeh lempang ku Gusti urang make seni meh geunaheun walaupun yakin urang karya mukti mah ahli seni sadayana ieu mah manawa sareng manawi kaangge supados ngaosna tetunduh oge aya canakeun wih kieu saha-saha jalma anu lempang erek ngaji mangka dihampura samemeh lempang ku Gusti hiji dua. Masya Allah, Gusti nu agung ieu suara mending ngagerem kieu. Sok turutan kering kalah haula langkah ciri hilan si ece mah. Duh ieu teh hareudang ece nya make jas teh duh kieu aing make jas mahal teh duh. Hareudang ieu teh lain abong ieu teh bae teu nanyakeun oge ngan teu kuat hayang ngabeja-beja. Menang meuli kamari ti Jogja ieu teh ce 500.000. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Teraskeun erek juga. Jadi poho dini bika mana tadi teh? Oh. Iji dua tilu. Saha-saha jalma anu lempang erek ngaji mangka dihampura samemeh lempang ku Gusti mangga. Sakali urang kieu urang tes heula ieu mah kan bae tadi ngaji dina sama ku ajengan muda nya wios ieu teh ngaosna kieu wios da lamun ayeuna geus tengah puting ngajina serius para bapak para ibu janten kieu pangaosan ayeuna teh Allahumma sholli wa sallim wa barik. Palih dieu lah punten nya ieu urang namian grupna grup bunga mawar siap. Engke bapak-bapaknya grup bunga dahlia nu palih dia bunga bangke. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mangga ce eta Dewi Sinta bantuan. Hiji dua tilu. So, parasea di ditu mah parasea gara curhat. Hok kece hiji dua tilu. Cicing ini bae dieu lain nanya kadinya. Oh, atos. Oh, tepuk tangan dulu buat grup bunga mawar. Nilainya 100 plus endau kacing calang. Punten ya bunga dahlia ya. Saya yakin walaupun bapak-bapak jumlahnya sedikit tapi yakin suaranya bakal menggelegar karena bapak-bapak mah boga mic. Sok hiji dua tilu mangga bapak-bapak. Masya Allah eta suara. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Masya Allah. Ya, tepuk tangan dulu buat grup bunga dahlia. Ya. Saya yakin walaupun ini grupnya bunga bangke tapi suaranya pasti menggelegar.
Ngok 1 2 3. Sok-sok aja lain ciri hilan wae atuh. 1 2 3. Paratkeun ari ngaji mata ke. Tamada kieu Pak ngaji teh ulah ngalamun komo nunutan apan aya hiji dongeng punten pisan ieu mah nya. Aya aki-aki urang karya mukti ting urang soreang. Aki-aki maklum ari aki-aki balik ti kebon teh geuningan capek ari peuting aya pengajian rutin. Aya pengajian rutin di majelis teh da si aki teh geus istiqomah we. Ngaji angkat we capek-capek gek we di masjid teh. Maklum geus balik ti kebon teh apan aki teh nyarane pan kitu aki mah. Ustad we datang karege mukadimah geus ieu teh geus sare. Ari pas Ustad bu ngabahas tentang pasunatan dina salat. Cek Ustad teh singkat cerita bapak-bapak palawargi sadayana ibu-ibu sadayana diantawis pasunatan nya samemeh salat teh nyaeta nyusur heula. Naon cenah ce? Terang nyusur, ieu siwak teh geuning Pak, ngangge kai anu ti Arab teh geuning nya nyusur disebutna teh nyusur, nyiwak disiwak. Da bahasana teh nyusur. Kadenge ku si aki nu keur ngaji nu nunutan teh. Oh, balik tah si aki teh ka imah. Ngong we adzan subuh korejat we si aki teh ka cai. Balik di cai teh geus wudu, geus mandi, geus wudu rek ka masjid maksudnya pas rek kalengkahkeun ka keluar imah inget peuting teh kadenge. Heeh. Rek salat cek ustad teh peuting pasunatan salat teh nyusu heula. Nini, nini teh keur gegeroh. Keur gegeroh. Naon atuh aki jigjug we rek ka masjid mah lain cenah ka dieu heula ka dieu heula. Kumaha aki peuting aki teh ngaji. Di antawis pasunatan rek salat teh nyaeta di antarana cek ustad cenah nyusu heula. Sini ni teh ngahwulang kera keterangan ti mana cenah ieu. Asa karek ngadenge memeh salat sunat nyusu heula. Kusabab sininina wanita solehah teh atupan. Mu ngalawan kana jas sisang laki lepet-lepet ge. Kodok weh burahol lol mangga atuh aki. Kitu jeung kitu we kalakuan teh. Dina hiji waktu geus naon kitu geus bosen si nini teh engke marek nyobian we rek make batrawali. Sugan we eureun meureun lila-lila da di batrawalian teh ari kabudak nitah disapih ari kolotna nepi ka kiwari teh disapih-sapih heuh nya. Ditanyakeun ka ustad teh. Ustad kela cenah saprak si aki ayeuna uih pangaosan peuting tadi jadi memeh salat teh sok nyusu wae cenah. Naon cenah ustad teh? Ngahulang atuh ustad. Oh, muhun nini. Panginten da abdi mah henteu lepat nguningakeun teh. Da leres di mana dina pasunatan samemeh salat teh di antawisna nyaeta kedah nyusur heula. Oh, meureun kadenge ku si aki nu keur ngajina bari nunutan, tamatak Pak keur ngaji mah ulah nunutan. Ngebisik salah denge engge teh. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Oh, wihandi kanu tadi. Saha jalma anu mangka dihampura samemeh lempang ku Gusti. Tah gitu atuh menang-menang eta euceut teh pangajian peuting ayeuna teh. Gitunya bisi ya bisi di dia aya nu angkat ibu-ibu teu sareng carogena aya kayak bilih uih teh euceut teh ka bumi ditaros ku caroge teh ti mana atuh bunda. Oh ti mana ieu cenah urang mah di alus-alus di bundah-bundah ieu mah ieu. Dari mana aja atuh bundah teh wayah gini meuni karek mantog. Wayah gini atuh karek mantog cenah. Gini pandah. Kepan kudu pasangan lamun ayah jeung ibu, lamun neng jeung akangnya, lamun neng jeung akang atawa teteh jeung akang, lamun bunda jeung panda. Gini papi,
Malam teh habis pengajian dari rumahnya Bapak Haji Maman. Maunya ngaji nepi ka peting-peting ting. Da ustad na ge dua. Hiji mah tadi ustad muda, nu hiji mah jangkung kaset sipit pokona mah. Daripada eueuh nu muji sorangan ya. Gitu. Pokona mah kayungjun pokona mah. Masyaallah. Ya. Oh gitu, cing hayang nyaho cenah menang naon ngaji teh. Gini papa, jangan marah-marah ya. Cok kieu. Euceut teh tina lawang teh sok papa canak ieu teh caroge teh ieu naon teh pananganna. Sok papa duduk dulu calik tah carogena teh. Calik carogena teh sok. Mau bikin apa? Mau teh, mau kopi atau mau susu? Wios teh cenah Ciherang da teu aya kopina. Ciherang weh. Da teu aya kopina jadi Ciherang weh. Da teu aya susu teu aya di dieu ge. Ciherang weh. Oke teu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Salakina ieu menyontokeun bismillahirrahmanirrahim. Minum lagi papa da hoyong kopi da bida teu aya. Deui atuhnya. Ieu teh da buyur lain abdi teh. Susu da teu aya susu ge sami. Eut deui atuh. Tapi da wios-wios paman teu kana repot teu kana wios teu kana nya. Aya mah sok. Naon bedana kopi jeung susu? Oh, kopi mah hideung cenah, kopi mah susu mah lain cik abdi mah. Ari kopi mah hideung kabeh, ai susu mah hideung tungtungna wungkul. Si Ucu ditinggali heula. Bisi meureunna si Ucu mah beda. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Cok papi jangan marah-marah ya, mamih teh capek abis pengajian. Ya, emang menang naon cok kupingkeun. Calik pan carogena euceut teh di dieu bari tatih. Saha-saha jalma anu lempang erek ngaji mangka dihampura samemeh lempang ku Gusti. Gitu, menang-menang eta. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jok kieu we carogena. Nah, pamajikan urang jadi kieu balik ngaji teh. Jadi ebel cenah. Jadi GLO. Oh, berarti lamun jamaah nagela ustadna oge ngilu GR eucu gelo-gelo. Saha jalma nu ngelek ngelempangkeun sampeana angkat ka pangaosan maka Gusti Allah dosa-dosa alit samemeh dilengkahkeun sampeana bari angkat ka pangaosan tos dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itu salah satu bentuk tobat ka Gusti Allah. Mana deui cenah padilahna di antawisna calikna urang dina pangaosan adalah jalan salah satunya jalan menuju surgana Allah Subhanahu wa taala. Kamana mah akan jalan ka Jogja ka dieu mah euceut ka palih wetan. Kamana mah euceut akang jalan ka surga ka dieu mah engkang kapangaosan eta kapanga turung tung 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 da teu nitah jereng abdi mah. Jadi lamun ngadenge turung tung teu make jereng teh teu ngeunah kana hatena teh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan rek nu talabul ilmi maka hakikat eta menuju menempuh jalan menuju surgana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan urang sadaya cing kalebet janten ahli surga sadayana. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Para wargi sadayana dina wengi ayeuna pangaosan sekaligus memperingati Isra wa Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ngagungkeun kana bulan nu diagungkeun ku Allah Subhanahu wa taala nyatana sasi Rajab. Sasi Rajab adalah salah satu bulan anu dipilih ku Allah Subhanahu wa taala.
Dina dauhan Allah sapalih ayatna nguningakeun inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Saestuna etangan bulan mungguh Allah sadayana aya 12 bulan. Dina waktos Allah nyiptakeun langit sinarang bumi alhamdulillah, nah geningan gitu. Nuhun Masya Allah. Nuhun. Kantu naonna tadi teh tos susuna atos kantu naon? Sanes abi. Wihandi tanda tadi. Aya 12 bulan Bu dina sataun teh Pak. Bade ayeuna samsiah atanapi di urang mah disebutna teh tahun Masehi. Bade komariah lamun di urang mah disebutna teh tahun Hijriah. Sami etangan nu bulana aya 12 cing urang tataan heula hiji-hiji Bu. Tahun Masehi dikawitan ku bulan naon? Tahun Masehi dikawitan ku sasih naon? Sok Januari ararapal da bulan gajihan. Kade Bu jangan terlena ari bulan Masehi urang apal tahunna batur urang oge sebagai umat Islam mempunyai identitas tahun nyaeta nu disebut tahun Hijriah. Sami total bulanna teh aya 12. Anu tiasa ke ku abi biasa di pasien artos sebesar 50.000 rupiah kanggo 50 urang. Kayak di akhir tah biasa nya 50. Ieu mah tina saku abi lain di pamaman sanes dan biasana balik sok digantian. Tahun Hijriah diawali ku sasih naon Bu? Teras Muharram Sofar. Tos Sofar naon? Robiul. Tos Robiul awal. Tos Robiul akhir. Teras Jumadil akhir heula. Tos Jumadil akhir. Rojab. Tos Rojab. Sya'ban. Tos Sya'ban. Ramadan. Tos Ramadan. Sawal. Tos Sawal. Dzulqa'dah. Tos Dzulqa'dah naon? Dzulhijjah. Sadayana aya 12 Pak. Urang nadongkeun. Muharram Safar Rabiul Rabiul akhir Jumadil awal Jumadil akhir Rajab Sya'ban Ramadan Syawal Dzulqaidah dan Dzulhijjah itulah nama 12 bulan Islam itulah nama 12 bulan sadayana 12 dari 12 bulan eta Bu Pak menurut ayat nu tadi Allah milih karena opat sasi anu dihormat nu diagungkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mana di antawisna saur sapali ulama nguningakeun nu tilu mah berurutan nu hiji mah misah. Mana nu berurutan? Hiji Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram. Mana deui nu hiji? Nu hiji mah mencil nyaeta sasi Rajab. Jadi sasi Rajab teh adalah bulan anu dipilih ku Gusti Allah. Punten Pak, hartosna sanes bulan-bulan nu sanesna awon. Ya, sok salah paham tinggal ka dieu Bu. Halo. Ya, tinggal Pak. Teu aya bulan anu awon, teu aya minggon anu awon, teu aya dinten anu awon, teu aya jam anu awon, teu aya menit anu awon, teu aya detik anu awon. Sadayana oge sae munggu Allah Subhanahu wa taala mah. Sae
Teu aya anu awon kade. Nepi kariweuh di urang mah di Sunda ulah hajat bulan Sapar. Coba bulan Sapar mah kawin. Sok we anjing we atuh gitu we. Ari lemesna anjing naon? Gogog mah sorana aja. Lemesna anjing mah nya dihampelas we. Kawin anjing. Abdi nepi ka kiwari Bu can pernah ningali anjing anu indit ka KUA. Arek kawin can pernah Pak. Niriweuh ulah hajat bulan Sapar. Cenah. Punten Pak, Bu, ieu mengawas urang ngaos heula. Dina riwayat Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, putrina baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikah sareng Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nikahna teh dina sasi Safar. Dina sasi Safar. Ribu ieu mah hajat nanti kudu bulan mulud kabeh bulan mulud dina sapoe aya ondangan nepi ka 4na duit tinggal 100.000 deui atuh ce bagi-bagi atuh kana boga hajat mah kuduna mah batur teu hajat urang hajat jadi amplop teh ka urang ya Allahumma shalli wa sallim wa barik. Teu aya dinten anu awon, teu aya minggon anu awon, teu aya sasi anu awon kecuali eta dinten, kecuali eta minggon, kecuali eta sasi dianggo maksiat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sanaos dina poe Jumaah anu mana dinten Jumaah teh adalah Sayyidul Ayam, rajana poe pinuh ku barokah, tapi ketika urang ayeuna ngalakukan maksiat dina poe Jumaah bisa jadi eta dinten anu awon pikeun urang sadayana. Naudzubillahi min dzalik. Rek dina Idul Fitri oge Pak ari teu ibadah mah. Ari ayeuna maksiat mah tetap bisa jadi eta dinten awon pikeun urang sadayana. Naudzubillahi min dzalik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Rodiah mau ke mana Rodiah? Oh, mau pulang ya, Sam. Hati-hati ya, dikasih nen anaknya ya. Oh tos nen, bapana we atuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Maka saur ulama di mana umat Kangjeng Nabi? Ayeuna ibadah dina bulan anu dimuliakeun ku Gusti Allah dina sasi Rajab, maka pahalana dilipat gandakeun. Sapali ulama nguningakeun dilipat gandakeun menjadi 70 kali lipatan. Alhamdulillah. Tuh ayeuna pamaman ngayakeun pangaosan dina bulan Rajab memperingati Isra Mi'raj, mugia ieu pahalana cing dilipat-lipat gandakeun. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Itunya. Teras dina sasi Rajab. Ya, sakedik deui we Bu, sakedik deui tinggal. Teraskeun ieu teh. Wios abi capek. Nuhun ah. Teras dina sasi Rajab teh aya peristiwa anu agung. Anu mana ieu peristiwa teu dialami ku nabi-nabi nu sanes kecuali nabi urang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 124.000 nabi cuman satu anu dikeresakeun ku Gusti Allah mengalami peristiwa perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya urang ngabahas sakedik. Dina waktu Kangjeng Nabi diisrokeun Bu, Isra teh hartosna teh berjalan ti mana? Ti Masjidil Haram kama Masjidil Aqsa anu aya di mana? Di Palestina. Dina tengah-tengah perjalanan Kangjeng Nabi didamping ku malaikat Jibril Bu. Ya, dina tengah-tengah perjalanan ketika rek menuju ke Masjidil Aqsa, Kangjeng Nabi dipaparin ayeuna ningali kahirupan nu aya di surga jeung aya di neraka. Sapali ulama nguningakeun mah aya 11 golongan anu ditinggalikeun ka Kangjeng Nabi dina waktos perjalanan Isra Mi'raj. Moal seueur teuing bisi wengi teuing urang canak we 4 weh tina 11. Mana di antawisna hiji Kangjeng Nabi ditinggalikeun kana kahirupan surga. Mana aya hiji golongan ya, golongan nu kahiji nyaeta umat Kangjeng Nabi anu melak harita panen harita.
melak harita jadi buahan panen, melak harita jadi panen, gitu buahan panen, teras gitu damalna teh Pak. Teras Kangjeng Nabi ayeuna naros ka malaikat Jibril, 5 daya Jibril saha sana eta teh? Walal malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi. Eta teh golongan umat anjeun ketika hirup di alam dunia sok ngainfakkeun hartana di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tah kitu. Ibu osok sedekah osok. Halo osok sedekah. Osok ka pangaosan tara. Oh, di dia aya pangaosan aya tiap dinten naon? Dinten Rebo. Keur pangaosan sok aya nu koropak maju. Aya koropak maju. Pak osok Jumatan. Sok aya koropak maju. Sok dieusian. Sabaraha ngeusianana? Jujur aja Pak, jangan ada dusta di antara kita. Da teu katingali dina kicep oge tukang sedekah 2.000 ieu mah. Nah apalan heupan api mah sok ningali we ngabadungan DKM pas muka koropak teh lolobana teh 2.000. Oh berarti umumna jelema ngasupan kana kenceng mah 2.000. Da berat atuh Bu, kana pi surgaeun mah berat. Beda jeung meuli seblak. 15.000 ge nya seblakna seblak tulang mun urang mah aya dagingna mun meuli seblak tulang atuh. Naon araheunana nya panya. Tah Bu engke teh bakal aya juga hiji golongan di surga teh anu melak harita panen harita eta adalah gambaran umat Kangjeng Nabi anu sok ngainpakeun hartana di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kasaksian ku urang ieu sahibul bait Bu nya. Teu aya lebar dianggo pangaosan dianggo ayeuna ngabantos perjuangan agama di ieu lembur. Mudah-mudahan cing karaih cing kalebetkeun golongan anu kahiji. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teras deui majeng Kangjeng Nabi ditinggalikeun kana kahirupan neraka. Kumaha eta Kangjeng Nabi ninggal Bu? Gitu aya hiji golongan nuju mekprekan mastakana Pak. Dipek-prekan jadi deui, dipek-prekan bencar jadi deui, terus we kitu damelna teh Pak. Bu, kitu we. Dugi ka nangis Kangjeng Nabi naros ka malaikat Jibril. 5 daya Jibril. Biasa we atuh Pak malongna meni. Karareueung kieu aya. 5 daya Jibril saha cenah eta teh malaikat Jibril. Ya Muhammad, eta teh golongan umat anjeun anu waktu hirup di alam dunia berat sirahna dipake sujud ka Allah Subhanahu wa taala, hartosna tara daek ibadah salat. Kitu Pak gambaranna teh ieu. Naon dicarioskeun ngarah aya ibroh kanggo urang, ngarah aya ayeuna peningkatan iman takwa hasil dari Isra Mi'raj teh ku penting-pentingna ibadah salat. Punten cek ilmu fikih lamun ku penting-pentingna salat teu bisa bari nangtung bari calik. Teu bisa bari diuk bari nangunjar. Teu bisa bari nangunjar bari ngagoler. Teu bisa bari ngagoler isyarat. Teu bisa ku isyarat disalatkeun eta mah. Hartosna mah maot. Tak ulah nungguan maot Pak, Bu. Dieu mah geus maot kakaraday ka masjid. Jeung polontongna balagana nu maot datang ka masjid nya ngagoler. Ku situ cicingna teh hareupeun imam. Eta nu maot ari keur hirup tara ka masjid. Cuk karpet meh ka mana we atuh Akang? Meuni karek ka dieu. Abdi teh sono. Si Akang eta mah datang kali-kali ka masjid ngagoler. Geus cicingna teh hareupeun imam. Kapan biasa mah ngamaum mah di tukang, ari mayit mah di hareupeun imam. Tak ulah nepi ka kitu, Pak. Hasil eta teh ku penting-pentingna salat nepi ka disindiran ku barudak santri mah dikobong Bu. Kumaha cenah? Disindiranna teh kieu, banturan weh tungtungna. Barang datang waktu aki-aki kalakah tu tinggalin salat subuh eta jelema teu tuh tara salat subuh teu puguh hirupna teh. Waktu datang salat lohor bapak-bapak kalakah mo ibu-ibu meuni tarik molor. Cigana teh amak kasalakina bener pagaweana kitu.
tuh tinggalin salat lohor eta jelema kumaha jelema sakala kieu. Waktu datang salat asar, ibu-ibu kalah ka pasar, tuh tinggalin salat asar eta jelema ka si bapak ieu mah amak jadi hate jika nama ku pamajikanana pantesan atuh bah meuni begang wae hirup teh tos dirongsen teh acan sok coba rongsen geura hariwang abi pas dirongsen teh bu dina dada teh katinggalina teh lain panyakit jantung lain asma naon pamajikanna keur molotot. Waktu datang salat maghrib, para pamudi kalah gudag gidik, tuh tinggalin salat maghrib eta teh incuna. Nah, si emak meni jurig cenah. Heuh incu emak eta teh. Lamun incuna jurig berarti ninina mah genderuwo berarti nya. Waktu datang salat isya, para pemuda kalah ngagaya, tuh tinggalin salat isya eta teh incuna kuya. Apal kuya ece? Terang kuya? Kuya uninga kuya? Terang kuya lempangna kieu lok tah kitu. Naudzubillahi min ku pentingna salat. Pan hasil dari Isra Mi'raj adalah salat anu 5 waktu. Nah, matak jangan berani-berani meninggalkan salat. Adapun urang tukang sodaqoh, tukang tutulung ka batur, tatalang kanu susah, ayeuna hatta tukang sok berangkat umroh tiap tahun jeung hajina ngorbankeun harta tanagi jeung waktuna, tapi dina kahirupanna tara salat. Jangan berharap amalna aya nilaian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Urang gaduh 0 Pak, 0 nang aya genep tapi teu aya angka hijian di payuna, apakah eta aya nilaian? Teu aya. Ya, sanajan 0 na wah leuwih ti genep tapi di hareupna eueuh angka hijian. Nu 0 eta teu aya nilaian. Tapi ketika di simpenan angka hiji di payuna 0 anu genep eta bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat teh utamana amal. Siap salat Pak siap? Insya Allah. Teras mana deui? Di antawi teras dipajeng deui jungjunan dina waktos ayeuna perjalananna ditinggalikeun deui kana kahirupan neraka. Teras dina nu salajengna ninggal hiji golongan Kangjeng Nabi dina waktos harita aya hiji golongan Bu. Eta golongan teh eta jalmi teh di suguhan. Dipalih katuhu aya suguhanna teh dagingna teh asak, raos. Wah pokoknya mah luar biasa Pak. Lamun ayeuna mah daging steak teh Pak. Terang daging steak ce? Sirloin, beef steak, tenderloin. Terang teh? Aing eleh ku ustad atuh geus gaul. Steak daging sapi nu pangsaena teh bari jeung dimasak asak. Dina palih kencana sami disuguhan. Eta mah dagingna teh nya atah, nya bau, nya bilatungan. Eta golongan teh tos di sajian eta dua sajian teh ya. Di payunanana milihna teh ka dieu we Pak tinggal. Kanu kenca we am deui. Padahal aya ieu daging nu sae. Daging nu sae bari asak. Bari disamaraan kantu nuang tapi ieu golongan teh kalkah milih nate karena daging anu buruk bilatungan bari bau dituangan we kitu tah. Nangis jungjunan bari naros ka malaikat Jibril 5 daya Jibril saha cenah eta teh. Hei Muhammad bahwa eta teh adalah aya mobil ngaliwat. Mangga wilujeng. Nah, da ibu ieu teh mobil carry ngaranna teh. Alhamdulillah. Atos tinggal mobilnya atos.
Saasana eta teh golongan umat anjeun ketika hirup di alam dunia. Nah, boga anu halal, boga pamajikan anu halal, boga salaki anu halal, tapi kalakah ngecer. Kalakah hartosna tukang zina. Bunten Pak, ku zaman ayeuna setan bungkeulekan ya, setan gepeng teh ya. Ieu teh setan gepeng Pak. Cek guru mah. Punten Pak, maksiat teh ayeuna mah geus selain di luar imah deui sudah ada di dalam genggaman tangan. Bapak-bapak di dieu gaduh HP? Gaduh. Gaduh Instagram. Pacebook. Facebook. TikTok. Nah, Pak ayeuna mah tontonan jadi tuntunan jadi tontonan. Ayeuna mah nyekrol HP teh Pak. Mimitimna nya we pangajian. Kaditu nama aya iklan teh awewe teu di baju teh geuningan. Eta geus dikaluhurkeun dikahandapkeun deui Pak, panasaran. Tah kade. Tah kieu gambaranna teh engke teh jaga teh. Lain wungkul ayeuna ngalakukeun naon kitu, hal-hal anu di luar pernikahan, cek paribaosna urang ningali anu lain naon kitu mahramna urang. Bari jeung aya sahwat hayang kaeta awewe, nya ningali awewe anu teu di baju teh ya. Gitu terus urang hayang eta ge kalebet kana zina, Pak. Naudzubillahi min geus we. Syukuri anu aya. Tu da usah cenah boga salah kitu meni pagaweana teh nguseup. Alah sia Pak Maman tukang nguseup. Tapi dah alhamdulillah Pak Maman mah nya tanggung walar tukang nguseup. Abi mah satuju keneh tukang nguseup. Sababna tukang nguseup mah istiqomah jeung sabar. Amin. Naon istiqomahna? Kieu we ningalian kana kekumul. Kamajuan dalam maju mah berhenti kejebur. Kieu we sabar ya moal ningali bujur awewe batur mah apalagi mun ningali bujur lauk meureunnan. Gitu. Teruskeun Pak Maman lah. Nya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Terus kumaha cenah? Tadi teh eta gambaranna teh ditinggalikeun ka junjunan, masyaallah geuningan sapertos kitu. Atuh da usah cenah abdi teh boga pamajikan teh meuni cerewet we syukuran Pak. Eta teh bagian bab nah teu dipilih baheula. Sugan teh cenah teh syukuran eta teh bagian urang nya insyaallah dari weuh wae mah teu ngaranna ge hirup di alam dunia, Bu. Nya di alam dunia mah tempatna riweuh. Nya lamun mung riweuh manaon? Upami alim riweuh manaon? Maot. Angger Pak, maot oge ai disiksa keneh mah riweuh. Emut Pak abdi jarah. Upami aya nu kantos jarah ka Mama Eyang Cibaduyut. Mama Eyang Cibaduyut. Anjeunna nyerat dina eta aya wasiat. Kumaha wasiatna teh? Satungtung can nincak golodog sawarga moal eureun tina kariweuh. Satungtung can nincak kana golodog sawarga moal eureun tina kariweuh. Matak wajar Pak Bu, lamun urang hirup di alam dunia riweuh wae wajar, da tempatna riweuh. Cenah abdi mah usah meuni jangar wae wajar, jangar ge da boga sirah. Mun mung jangan mah tong boga sirah. Cenah hirup teh niti semplak nincak nete, semplek nincak, semplak atuh naon raweuh cenah abdi teh hutang dabongan. Hutangna disiar. Punten Pak, lamun ngobrolkeun masalah rezeki mah sadayana tos diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Paribaos nguningakeun, rezeki itu sudah ditakar, tidak akan tertukar. Tos diatur ku Allah Subhanahu wa taala ge sadayana. Nu matak riweuh mah sanes rezeki tapi kahoyong. Sok urang tapakuran dina hirup Pak. Pak terang cak-cak. Bu, terang cak-cak, sok atuh ningali heula mobil. Terang cak-cak, terang. Nah,
Ari cak-cak bisa hibar teu Pak? Henteu. Ari parab cak-cak naon? Reungit atanapi nyamuk nya sok logikaan ya Bu. Manya urang ayeuna eleh ku cak-cak Bu. Mangga. Cak-cak mah teu bisa ngapung tapi kadaharana bisa ngapung. Oh, kitu we gawe cak-cak mah. Nempel dina tembok terus kana lalangitnya. Dalamun ieu pan hiber tinggal ka tengah we da moal nepieun atuh cak-cak teh Pak. Mun ka tengah mah eta reungit teh, tapi karena rizki sudah diatur ku Gusti Allah, ngadak-ngadak eta reungit oleng nyampeurkeun ka cak-cak capluk. Leres teh. Di dieu bapak-bapak aya nu ngurus manuk? Aya? Sok we akui pada abg sarua tukang ngurus manuk. Aya nu ngurus manuk? Ayo. Manuk nu pangsayana naon ayeuna? Murai. Kandang murai nomor hiji sagede-gedena kandang murai moal aya segede tokona Pak Haji Maman. Paling sameter ka sameter. Eta manuk Pak teu bisa ka pasar, teu bisa ka Alpa, teu bisa ka warung Haji Maman. Eta manuk cicing we di kandang. Karena rizkina tos diurus ku Gusti Allah, tos diatur ku Gusti Allah, walaupun eta manuk teu bisa ka mana-mana, malah mah tuangna teh tibatan jeung nu bogana heula keneh manuk. Leres teh Bu? Sok. Pamajikanna mah diantep keneh, budakna mah diantep keneh, manuk mah subuh-subuh geus dimandian. Diibunkeun jam 5. Tos kitu dibere jangkrik, aya manuk teh nu dibere apel. Ari manuk dibere apel geura ari budakna daang jeung terong. Dibere limus, atuh gegetret barusuh budak teh. Nauzubillahi min. Tuh, tinggal ieu teh ngayakinkeun rezeki teh tos diatur ku Gusti Allah. Manuk nama jongjon we nyora, celang ka dieu can ge jongjon we tuang. Nu bogana mah can tuang acan, can mandi acan. Berarti buktos rezeki teh tos diatur ku Gusti. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang bergerak di muka bumi ini kecuali rizkina tos diatur ku kami. Ku Gusti Allah. Nah ari urang diberi kebebasan ku Gusti Allah dijieun jalmi anu sampurna diberi ayeuna otak anu sampurna pamikiran anu sampurna diberi kebebasan bisa ka warung, bisa ka kantor, bisa ka pasar, bisa ka pasir. Itunya bisa ka Alpa bisa ka, tapi kadang sok naon kitu ayeuna sok ribuh masalah urusan sok hariwang masalah urusan rizki. Tugas urang mah di alam dunia ikhtiar. Nu ka kebon sok ikhtiar ka kebonna, nu ka pasar sok ikhtiar ka pasarna, nu ka pasir sok ikhtiar ka pasirna, nu ka kantor sok ikhtiar ka kantorna. Hasil mah urusan Gusti Allah. Teu sakur tani hasil, teu sakur dagang payu. Da anu ngahasilkeun mah sanes jalmi tapi Allah Subhanahu wa taala gitu. Tugas urang mah ikhtiar, niatan we ibadah ka Gusti Allah, teu hasil atuh menang-menang pahala. Itunya insya Allah. Gitu. Maka dina rezeki mah suhungkeun Pak berkahna bukan banyakna. Beda kan urang masuk nasorupkeun ayeuna berkah teh katingali dohirna loba. Gitunya wah si anu mah godong sigrong mobilna 5. Gitu loba duitna cangtang tu Bu di dileuna aya kaberkahan. Naon atuh hartosna berkah teh ceuk santri mah ziyadatul khair. Hartosna nambih kasayan. Lamun ceuk urang karya mukti mah saeutik mahi loba walatra. Saeutik mahi loba walatra ta eta berkah teh. Ya. Lain loba wae. Cangtang tu nu loba berkah, cangtang nu saeutik teh berkah. Nu berkah teh Pak, rizki nu berkah, rizki nu bisa nganterkeun deuketna diri ka Gusti Allah. Punten pada Pak Haji Maman. Ieu cing janten contoh kanggo urang, ieu teh nyontohan. Di mana urang boga rezeki ku Gusti Allah sok ditasorupkeun kana jalan anu dipikaridho ku Gusti Allah, ngayakeun peringatan Isra Mi'raj, ngayakeun
pangaosan sodako ayeuna ka jamaah ku tuanganna ku leueutna ku sagala rupina tah eta rizki anu barokah sabab nganterkeun kana deuketna diri ka Gusti tah eta berkah nya mudah-mudahan urang sanacing ngengengkeun kaberkahan ti Allah Subhanahu wa taala gitu nya sabriji tadi teh golongan teh sabriji Bu aya 11 bade sabriji tadi 4 namanya sabriji 3 teraskeun ieu teh hiji deui weh tadi teh 4 teras Kangjeng Nabi diberjalankeun deui punten Bu dina tengah perjalanan ditinggalikeun dina perjalanan Kangjeng Nabi mencium bau harum anu mana seungitna teh can kantos eta seungitna kasium ku Kangjeng Nabi teras naroskeun Kangjeng Nabi lima daya Jibril seungit naon cenah ieu teh Kangjeng ya Muhammad ieu teh seungitna makamna Siti Masitoh aya nu uningan saha Siti Masitoh teh Pak saha eta me Siti Masitoh juga teh aya jelema cuma teh kandang domba duh aing kawer ku domba Siti Masitoh teh saha Bu Siti Masitoh teh adalah pembantuna Firaun anu mana eta Siti Masitoh ditugaskeun teh kanggo nyisiran budakna Firaun nuju nyisiran singkat cerita Pak juju nyisiran manten teh pan aya Firaun teh jalmi anu ngangken janten Gusti teh nya nu ngaku Tuhan teh raja nu ngaku Tuhan teh eta Siti Masitoh nuju naon gitu nuju nyisiran rambutna murag teh Pak sisirna teh plak pas bade nyanak Siti Masitoh ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim kakupingeun ku nu janten nu jadi budakna Firaun teh. Hei Masitoh, nembe anjeun ngucapkeun naon? Bismillahirrahmanirrahim. Anjeun teu mengakui ka bapa kami sebagai Tuhan anjeun? Kumaha waler Siti Masitoh? Tuhan anjeun, Tuhan maneh, Tuhan bapa maneh, sami sareng Tuhan kaminya eta Allah. Ai kitu mah ku kami rek dibejakeun cenah ieu ucapan anjeun teh ka bapa kami juk diwartoskeun tah ku budakna teh Pak ka si Firaun teh. Bapak meureun aya papi Nyi Masitoh teh tadi ka kupingku aku kami eta Masitoh teh tidak mengakui ketuhanan Bapak. Nyalaras kitu nya dikumpulkeun singkat cerita dipanggil Siti Masitoh. Masitoh tadi cek putri kami anjeun teu mengakui kana katuhanan kami. Tuhan anjeun Tuhan kami sarua Allah. Nya. Kumaha ari kitu mah geus ayeuna mah urang hukum cenah Masitoh. Panggil tah pengawal-pengawal Firaun teh Pak Bu. Dipanggil. Mana keluarga Masitoh? Masitoh carogena sareng putrana 2 Pak. Nu hiji mah masih keneh dina menyusui sapalih riwayat. Dikumpulkan. Ya, kumargi Masitoh tidak mengakui kami sebagai Tuhan. Ayeuna mah aya hukumna. Keun bae maneh dibunuh ku kami. Kumaha walar Masitoh? Wios mangga nyanggakeun sadaya-daya. Karena kami mah yakin ka Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kami. Dicanak Pak ka hiji tempat eta teras si pengawalna pada si Firaun teh nyanak hiji wadah buleng anu ageung. Anu terbuat tina naon kitu timah tina besi lah teras dieusian cai teras digodokeun eta cai teh nepi ka menggolak dan mendidih mendidih dan menggolak nah tos dipayuneun Pak sok ngajajar katingali Masitoh eta naon cai anu menggolak. Iya, kelihat itu mendidih. Terus gitu Pak, sok ayeuna mah rek saheula, sarogena heula Pak. Kela saur Masitoh teh. Pesan kami, di mana kami geus maot pangkumpulkeun tulang-tulang mayit kami, hoyong dimakamkeun dikuburkeun dina satu liang.
teras gajrang tah cara gena Bu hiji tah teh pas murang kalihna sedih masih toh cek Firaun teh tetap anjeun ngayakinkeun Tuhan anjeun aya Tuhan selain kami cek Firaun teh yakin Tuhan kami adalah Allah. Tah tos kitu murang kalih nu hiji brus kanu cai eta. Tah anu hiji dinu alit Bu nuju nyusuan rek teu sedih kumaha Bu atuh. Sang pujaan hati anak anu masih keneh nyusuan. Biidnillah kalawan idin Gusti eta murang kalih tiasa nyarios Bu. Kumaha sareng murang Bunda jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Tuhan bersama kami. Pan urang teh boga Allah. Mangga sok cing ridho gebruskeun kami digebruskeun teh eta budak. Terakhir Siti Masitoh singkat cerita Siti Masitoh sareng keluargina di leob teh dina cai anu menggolak tadi teh sehingga maut sadayana dikumpulkan dikubur dina hiji tempat sehingga semerbak wangina tercium oleh baginda Nabi ketika Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon cenah eta hasil berpegang teguh kana kayakinanana bahwa teu aya deui pangeran selain Gusti Allah. Ta eta termasuk urang ieu teh. Urang teh hakikatna mah diurus ku Gusti Allah. Gitu nya. Tah mudah-mudahan opat kajadian eta cing janten pelajaran kanggo urang sadayana dina waktu hirup di alam dunia ieu sangkan janten bakalan urang jaga di akhirat dijantenkeun jalmi anu salamat di dunia bagja di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Cung anu tiasa ngawalar kapayun 50.000. Aya teu? Ibu-ibu ngacung? Sok. Bapak ya? Palih ditu manawi? Taya? Mun taya rek disakuan ya? Dietang nepi ka 5. 1 2 3 4 api-api cigana teu butuh. Moal aya? Wah, tos ya teh moal aya mah dipesakan deui. Insya Allah mudah-mudahan anu didukeun cing janten manfaat maslahat di dunia para tugi ka akhirat. Ayeuna urang akhiri ku marhaba oge ngadoa terakhirnya mengpeung pas ayeuna dina tengah wengi langkung 3:12 sapalih ulah menguningakeun di mana waktu tos langkung ka 12 wengi ieu teh adalah saatul ijabah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Gara nyaranak cai teh Pak. Anu nyanak cai dibuka tutup caina anu aya aqua ditojos wae ieu aquana. Urang tabarukan sasarangan ngaos marhaba nya ngaos marhaba. Mengpeung urang dipaparin ku Gusti Allah tiasa sasarangan ngariung dina tengah wengi dina saat nal ijabah. Mudah-mudahan narupial pamaksadan urang sadaya lebih khusus pamaksadan Sohibul Bait Bapak Haji Maman cing aya dina ijabahna Allah Subhanahu wa taala. Sok upami teu aya nyuhunkeun aqua gelas we. Sok dicepeng dina masing-masing. Kieu Pak Bu. Kantos nguping simkuring ti karsana mamaya misa mantena nguningakeun di mana dina hiji riungan diaoskeun marhaba maulidna Kangjeng Nabi. Teras ditiupkeun kana cai atanapi leueuteun teras dileueut ku urang. Maka eta cai sareng reueuteun istighfar dina salami patuangan urang istighfar ka Gusti Allah mangmentakeun hampura tina barang anu haram anu subhat anu kantos katuang ku urang. Nya, sok mangga cing yakin tong ninggal abdina Pak tapi ninggal berjamaahna. Insyaallah mangga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi fahina qurba wa wajhad al-habib
على الذي السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود إليه على أهل الوجود تثيد ولسنة الملائكة بتبشير للعالمين تسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقد قدرك سبت كنا عهد المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة يحضر عند وده أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور عين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على خدوره وجود هذا المولود فانفلق سبه الكمال من النور عن عمود وبرز الحميد المحمود مدين لله بالتعظيم والسجود ngadeg sadayana sallallahu ngadeg marhaba sallallahu alaihi wasallam صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي keluarkan suasana orang sesarangan salawat salam alaika ya habib salam عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور الله يا نبي سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول يا الله يا ربنا يا كريم اشفع لنا يا رسول الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا اشفع لنا يا رسول الله
مرحبا مرحبا جد الحسين يا حبيبي يا محمد مرحبا مرحبا يا عروس الخفيقين مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا يا ولي الحسنات يا رفيع درجاتي كفر عني ذنوبا واغفر عني سيئاتي صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك بدد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وفى ذكرك الغافلون اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبي سيد محمد عبدك ونبيك رسولك إمام الخير وقيد الخير وسر الرحمة اللهم بث مقام المحمود الذي يكفيت في الأولون والآخرون برحمتك يا أرحم الراحمين ngiringan sadayana Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kalawan keagungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mugi Gusti ya Allah ngabulkeun maksad abdi sadaya khususna mangga ngadoa masing-masing dina manah masing-masing urang ngadeheus ka Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, atur nuhun Gusti atas nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Nikmat iman Islam, nikmat kesehatan lahir batin, nikmat dipaparin rizki ku Gusti ya Allah, kesehatan. Nu mana abdi sadaya saja syukuran ka Gusti, muga-muga Gusti ya Allah tampi syukuran abdi sadaya ya Allah. Terusus tampi syukurana sahibul bait Bapak Haji Maman sareng kulawargina ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, janten wengian ieu ya Allah, janten wengian kiparat dosa kanggo abdi sadaya ya Allah. Ya Allah, hapunten dosa-dosa abdi sadaya ya Allah. Hapunten dosa-dosa abdi sadaya ya Allah. Dosa-dosa janten Ibu Rama abdi sadaya ya Allah. Mangga bayangkeun Ibu Rama urang sadaya. Bilusus Ibu Rama urang nu tos aya di alam barzah, di alam kubur. Manten ngantos doa ti urang sadaya. Ya Allah, abdi sajangintunkeun hadiah ganjaran pahala ngaos abdi sadayana kanggo Ibu Rama abdi nu tos aya di alam barzah. Mugi Gusti nambih-nambih nikmat di alam kuburna ya Allah. Ya Allah, kanggo Ibu Rama abdi nu masih kena hirup di alam dunia, jumeneng di alam dunia, panjangkeun yuswa mantena ya Allah. Sehatkeun dohir batina ya Allah, berilah kebahagiaan di sisa umurna ya Allah. Ya Allah, kanggo murang kalih abdi sadaya Allah. Ti mimiti nu cikal duwi kana bungsu ya Allah,
gelis kaset bapak sareng mamah mung tiasa ngadoakeun can tiasa ngadidik nu saladas-saladas ngadidik hidup. Ya Allah jantenkeun murang kali abdi janten murang kali anu soleh tur soleh. Ya Allah jembarkeun rezeki abdi sadaya Allah. Berkahkeun abdi sadaya Allah. Berkahkeun rumah tangga abdi sadaya ya Allah. Berkahkeun rezeki abdi harta abdi sadaya Allah. Berkahkeun kulawargi abdi sadaya Allah. Berkahkeun rumah tangga abdi sadaya ya Allah. Berkahkeun kasab usaha abdi sadaya Allah. Papaeun rezeki abdi sadaya rezeki anu halal ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana ya Karim kiatkeun iman Islam abdi sadaya Allah. Kiatkeun iman Islam abdi sadaya ya Allah dugi ka kacanak maut. Ya Allah istiqomahkeun abdi dina kumaula ngajalankeun parentahan Gusti ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim widian abdi sadaya. Widian abdi sadaya ya Allah. Sarangan-sareng rezekina nasibkeun abdi sadaya tiasa ziarah ka Makkah Al-Mukarramah. Oke Madinah Al-Munawwarah ya Allah ngalaksanakeun ibadah haji atanapi umrah ya Rabb. Widian abdi sadayana tiasa ngaos salawat di payunan maqamna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah abdi teh bakal maot, abdi teh bakal ngantunkeun alam dunia ya Allah. Abdi rumaos jalmi seueur dosa, amal abdi anu sakedik ieu. Tapi ya Allah harapan abdi sadayana dinaungi ayeuna ya Allah. Jantenkeun riungan abdi jangkeun sabab di mana abdi maot nyanak iman Islam kalian maot husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mudah-mudahan doa orang sadayana aya nu didangu di kuping ku Allah Subhanahu wa taala kalian digentosan ku ijabahna. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Rupina sakitu nu tiasa kadugikeun kirang langkungna hapunten kasuhun sasieun sabeujeurna mugi jantan ilmu manfaat khusus kanggo diri pribadi umumna kanggo urang sadayana oge nu leuresna eta yakin ti Allah anu lepatna eta yakin tina kabodohan simkuring. Sakitu nu kapihatur hatur nuhun Bapak Maman Kang Ustad Edi wasilah mantena abdi silaturahmi deui. Mudah-mudahan sadayana cing paranjang yuswa jembar rezeki jauh tina balai cing saleueur artosna kalian kanggo bekal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sakitu nu kapihatur naik sado kaluwi panjang jalana abrug-abrugan pidato tong panjang-panjang sabab beuteung tos kukurubukan. Nya buah tomat buah beuteuy tamat buah semangka, buah melon, buah jeruk itulah nama buah-buahan. Kesendirian tanpa kekasih cukup sekian terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga aya sawer. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daima
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ajana ma bi ilmi Allahi sholatan daimatan bidawamin mulkilahi yusadaya jamaah doana mujabah singsareri kadya kamakan salamani Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa طول البدر والأضري